Sampurasun para warga unifikasi ku Gusti bilujeng patepang deui sareng simkuring mugia tepangna urang sadaya danget ayeuna dina kaayaan sehat teu kirang sawios-wios. Wargi-wargi sadaya panginten urang kantos ngadangu hiji kekecapan anu unggalna upami disundakeun kieu. Kolot anu jadi lantaran anak anu ngalakonan. Ieu dicutat tina asli bahasa Jawa anu unggalna wong tuwa gawe wiwitan wong enom darmo nglakoni. Babasan tadi ngeceskeun ngajentrekeun kangge urang sadaya yen naon anu kurang dipelakeun boh saena boh nu awonna eta nu bakal kapetik hasilna kala buahna ku urang sadaya. Pangandika Gusti oge ngajentrekeun kangge urang sadaya upami urang nitenan pangandika Gusti anu kaserat dina Galata pasalna anu kagenep ayatna anu ka-7 nyanggemkeun kieu. Ulah boga sangka Allah beunang dibobodo. Naon anu kurang dipelakeun eta anu kalah hasilna. Wargi sadaya pangandika Gusti eces jentre kangge urang sadaya yen tadi disebatkeun anu kurang dipelakeun boh nu saena boh nu awona eta bakal kaalaman ku urang, bakal kapetik ku urang. Babasan tadi ngemutkeun kangge urang sadaya seueur sepuh anu henteu sadar nalika ningali tingkah paripolah anu dilakukeun ku palaputra urang anu henteu pikaresepeun anu matak nisinkeun urang cenderung sok ngalepatkeun anu jadi anak. Padahal upami numutkeun pangandika Gusti sareng babasan tadi jelas pisan yen kolot anu jadi lantaranana. Eta mangkina wargi-wargi unifikasi ku Gusti upami urang nintetan kana pangandika Gusti tadi hayu nalika urang ku Gusti diwidian ningali nyakseni kalakuan palaputra urang panginten anu tadi anu henteu pikaresepeun anu matak ngisinkeun mugi janten sadar diri kangge urang kumargi eta pepelakan urang anu hasilna bakal dialaku urang. Upami zaman kapungkur upami ngadamal film biasana sok aya kliseuna atanapi upami urang ngadamal foto sajabiti aya foto gambar diri urang sok dipasihan oge kliseuna. Tak klise eta anu engke hiji waktos baris diputer deui urang bakal nyakseni naon anu ku urang dipidamel kapungkur. Upami urang sadar wargi-wargi saleresna anak teh gambaran tina kahirupan urang salaku sepuhna. Jadi upami urang ningali dina kahirupan palaputra urang aya hal anu henteu sae, aya hal anu henteu leres. Boa sareng boa sanes boa sareng boa, tapi leres pisan eta teh pelak urang kapungkur. Eta teh pagawean urang kapungkur. Tangtosna urang salaku sepuh upami rundayan urang hoyong janten sae anak jeung keturunan urang hoyong janten sae atuh urang teh kedah sadar kedah tobat ka Gusti. Upami rundayan urang kapayuna hoyong janten rundayan anu janten berkah, rundayan anu sae, rundayan anu matak reueus ka urang salaku sepuhna ieu masih aya kasempetan kangge urang tiasa ngadang dosanana. Henteu aya istilah terlambat kangge urang ngadang dosan anak rundayan katurunan urang. Carana nyaeta tangtos urang kedah nyabut sagala rupi pepelakan urang anu urang dipelak kapungkur anu kirang sae anu matak nyisinkeun anu matak ngawirangkeun. Saratna hiji urang kedah nobatanana dilebet Gusti Yesus Kristus. Urang leres-leres kedah tobat ka Gusti yen segala rupi anu karandapan anu kaalaman anu kasaksen ku urang sadaya eta mangrupikeun buah tina pagawean urang anu ku urang kedah dicabut. Cabut dugikeun ka akar-akaran dilebet Gusti Yesus Kristus. Malak mandar ka payuna anak jeung keturunan urang rundayan urang tiasa janten sae. Kumargi Gusti Yesus sanggup mulihkeun sanggup ngaberkahan anak jeung rundayan urang tina awon janten sae tina hal-hal anu ngisinkeun janten hal-hal anu matak janten kareueus
anu matak janten kagumbiraan kangge urang salaku sepuhna. Wargi dikasih ku Gusti mangga urang lenyepan, urang manaan, urang larapkeun dina kahirupan urang naon anu urang salami ieu panginten parantos dilakukeun. Mangga urang langkung introspeksi kayaan diri urang masing-masing supados tadi rundayan urang, anak jeung keturunan urang tiasa janten sae pada akhirna, janten rundayan sareng katurunan anu tiasa nyandak kabagjaan kangge urang salaku sepuh-sepuhna. Wargi-wargi nu pikasih ku Gusti, upami patali dina kahirupan urang panginten aya anu nuju nyakseni naon anu kurang dipidamel ku wargi-wargi dipidamel kapungkur anu nyata ayeuna aya dina gambaran palaputra urang. Mangga ieu kasempatan anu hade kangge urang sadaya, mangga bukakeun manah emutan wargi-wargi sadaya kangge urang tiasa ngadangdosan anak jeung keturunan urang. Nyaeta aya dua hal tadi anu kahiji urang nobatanana ka Gusti leres-leres urang tobat yen ieu teh pagawean urang, yen ieu teh kasalahan urang. Anu kadua urang cabut di lebet Gusti Yesus Kristus ieu pagawean urang anu ngisinkeun anu henteu sae wios urang ngahadirkeun hadirat Gusti kawasa Gusti kangge ngarobih kangge ngadangdosan naon anu janten awon tiasa janten sae. Warga dipikasih ku Gusti mangga simkuring manjak kangge wargi-wargi sadaya bukakeun maneh emutan urang ka Gusti simkuring bade ngadoa kangge wargi-wargi sadaya nya supados naon anu kaalaman ku wargi-wargi sadaya Gusti nulungan sanggup nguculkeun, Gusti sanggup ngabebaskeun, Gusti sanggup hartosna memulihkeun kaayaan rundayan katurunan urang. Mangga urang ngadoa sasarengan. Kapangkonan ama nulingi di sawargan suci dilebet nami Gusti Yesus puji sareng syukur upami dangat ayeuna abdi sadaya dipasihan kasempatan kangge ngadangu waran pangandika Gusti anu tiasa janten hal anu tiasa ngarobih, hal anu tiasa ngadangdosan, hal-hal anu awon janten sae. Upami dangat ayeuna panginten abdi sadaya dipidian ku Gusti kangge nyakseni pagawean abdi anu henteu leres Gusti, hampura sim abdi, tulungan sim abdi, abdi nyabut pagawean abdi dilebet nami Gusti Yesus Kristus. Mangga abdi nyanggakeun salajengna kahirupan rundayan sareng anak katurunan abdi kadampal panangan Gusti. Abdi nyerahkeun hirup aranjeunna kadampal panangan Gusti. Mung dilebet asmaning Gusti Yesus. Gusti ngaberkahan.